lamun datang waktu isya kalah kangga gaya jalma nu teu salat isya nu kitu anakna kuya lamun datang waktu subuh teu hudang karena tunuh jalma nu teu salat subuh nu kitu jalma teu bisi kaasup jalma nu teu puguh salat subuh salat dicurungkeun hudangkeun sok dihudangkeun tara sok nyaring tara sok ini tara salah ngaudangkeun atuh aja salagi sina ka masjid ari dihudangkeun ku nafsu hudang sia jeung suku totojer awas kasalah kitu ngahudangkeun ku suku komo ku nafsu mun ari ku susu duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salamna soratna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikor madi kardusan daun salam majeng opak ieu jalma loba pisan ngajawab salam kurang kompak. Lak jati sisi leuweung di caboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Araya? Semangat? Terus taruang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur kesrehe ieu kacelengkeun. Ibu, Bu, nembe ngawalar salam Ibu ridho. Ikhlas. Teka paksa. Sadar. Muga-muga nu ngajawab salam bari ikhlas ibu-ibu, bapak-bapak urang sirna jaya. Rancajaya punten teh. Ari ngaji candahat teh sok palelo. Ibu-ibu urang Rancajaya nu ngajawab salam. Muga-muga ku Allah enggal dinasibkeun tiasa ka Mekah. Hoyong ibu ka Mekah. Boga duitna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Jamaah sadayana ibu bapak batali waktos jam 3 punten bilihkin pas waktosna asar ieu pangaosan ku abdi dilanjut naon margina da mualami ieu daripada ayeuna dituna heula mungkin moal leres ka dituna siap dilanjut saalit teu naon mualami cuman 5 menit insyaallah nu dipihormat pengatur waktu panata calagara mun bahasa Inggris na Master of Ceremony ngan ini moal ngarti eta teh teu beda jika good morning selamat pagi bujur morning enak sekali geus lah aki-aki mah nyebutna protokol nu dipihormat si bapak nu keur ngamera dipoto heula raja nu motona aki-aki lah bapak nu ngamera sing husnul khotimah sing ditarima iman Islamna
Sahaya teh namina Bapak Ujang. Nu dihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus Ketua DKM Masjid naon ieu teh Nurul Huda, panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Nabi anu sok neleponan wae sareng ngawa wae kersana Bapak Haji Teddy beserta reng-rengan jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat utami aparatur pemerintah Bapak Kepala Desa Rancajaya nu mana Pak Kepala Desana oh nu eta sugan teh nu tadi moto eta Kepala Desa teh sugan teh ibu-ibu bapak-bapak hadirin rahimakumullah luar biasa urang Rancajaya kampung Kampung Bur aneh ngerentenya iya bapak-bapakna ya Allah orang Bur teh menikah rasep subhanallah komo itu nu ngeprokan mah nu make baju hideung pokokna mah bapak-bapak urang dia mah loba nu mirip artis itu seueur nu mirip si Tukul lanjut Bu Daramang iya nubeh dia Bapak Damang oh soraan esok dia ditanya-tanya marah kieu bapak-bapak jika nu bogoh aku masih abah itu minta nyicap-nyicap ditanya Pangapunten Pak Haji Teddy abdi mada di lapangan ngajian teh sok paling cadut nanya kalalaki oh iya teh ngajar-ajar diharap teh lalaki wungkul disebut ceng-celengan da usik hari ditanya Bu Kak Pak kalah kareum ieu foto aki-aki deui punten Pak Haji Teddy cik atuh diharap teh nu calengahar raja nu diteunang diharap teh nu parompet nya rompong nya lepet Ibu Bapak jamaah sadayana tos urang lajengkeun dayo atos tonton 5 menit ngaos sekap awas ieu Pak Haji Teddy sanajan sakedeung abdi ngaji tong urangan kontrak da abdi mah datang ge tita tadi teu salah malah tos nu ngajemput di ditu da terang jalan ka dieu lami ngan ieu kan acarana seueur dacan tadi kaselangkung ngacaprakna MC ku ngahaleuangna kori ku sambutan itu teu salah jeung teu kudu disalahkeun Bu nu salah mah istilah ari mubalik disebut pokok ari diteunun pangpaneurina alhamdulillah geus jam 3 teu lami ieu ngaosna nu penting ngajina singkat padat melekat kade poho ibu engke balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat berkat ibu ka dieu ikhlas teu ridho teu kapaksa ku panitia teu dipaksa ku Pak Haji Teddy teu hayang diburuhan nyaan rek naon ka dieu neangan ridho sarua abdi ge punten Pak Haji ya Pak Kepala Desa abdi 20 harieun ayeuna teh aya di daerah Subang Karawang Cikampek janten transit di Hotel Araruna Jomin wios teu naruskeun ge jadi bisi ya mah bisi Kepala Desa Rancajaya rek nganteuran ka abdi standby tiap hari tiap malam aya di Hotel Araruna 20 dintenan ayeuna ngawitan jadwal di dieu enjing di Ciasem Subang alhamdulillah abdi ka dieu rek naon neangan ridho Allah rek neangan
leungit duit. Cenah ku Pak Haji tadi dibere duit, alhamdulillah. Henteu wae mapiraku. Da Pak Haji tadi teh jelema eling. Eling henteu Pak Haji tadi. Jawab jujur Ibu eling teu Pak Haji tadi. Nah, mun ceuk Ibu eling abdi mah nangtukeun eling henteu na Pak Haji tadi, kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Haji tadi teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede Ibu. Teu sopan ka panitia nyebut teu eling. Ieu acara teh Ibu peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan sholat untuk mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar, dan jujur dalam bermasya. Luar biasa, ieu motona ajib. Tepuk tangan untuk kurang bubar. Aya nu teu keprok si geuceun nu di tengah. Sakali deui tepuk tangan satu kali. Sakali tong reuteum kitu. Tepuk tangan satu kali. Dua kali. Berkali-kali. Luar biasa. Ya Pak Haji tadi resep ngaji di harapan murid TK teh. Banyak ieu ditah keprok-keprok. Kapan ieu teh Pak Kuwu nu di harapan abdi TK BG murid TK taman kadaluarsa. Nabi Muhammad diisrakeun ku Allah, diberjalankeun ku Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu, Bu, terang Masjidil Haram di mana ayana? Mekah teh di mana? Di Arab Saudi. Pinter ibu-ibu orang buar mah. Abdi mangawas wengi di Kuningan. Bu, Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana ayana? Di Garut. Nabi Muhammad ku Allah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ditaikkan ku Allah, dimiraskan ku Allah sampai Sidratul Muntaha. Diperintah sholat nu 5 waktu. Makanya Nabi Muhammad ibu diperintah ibadah ku Allah. Sholat beda jeung diperintah ibadah nu lainna. Allah merintah puasa, Allah merintah haji, Allah merintah zakat. Lain Nabi nu dipanggil ku Allah, tapi Jibril nu turun mawa ayat. Begitu Allah memerintahkan sholat, lain Jibril nu turun mawa ayat. Nabi dipanggil ku Allah ketika Nabi dugi ka hiji tempat nu teu mampu dijangkau ku manusia nu ngaranna Sidratul Muntaha. Hasilnya Nabi dimiraskan oleh Allah. Jujur jawab ibu, sok ayat tepurun karena sholat. Sok aya malas sholat. Pang malas nak sholat naon? Isya. Rek teu males kumaha sholat isya itu dari wajib samudra cinta. Tuh, apaleun seri jurig sinetron mah. Ibu osok kalaju film eta. Alhamdulillah abdi macan pernah. Salaki abdi nu osok ngan abdi sok milu maturan. Ari kitu ulah lalajo samudra cinta lain ulah Bu silakan. Lalajo TV mah teu doraka, lalajo TV teu haram. Nu haram nu doraka nu salah lain TV-na, tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun TV lainana. Cicing kemuskeun TV cicing kanana. Waktu lohor, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, ketika adan berkuman. Sinetron kisah ibu keraramena samudra cinta, tapi Allah geus ngageroan berkumandang adan di masjid aya nu ngantosan ganjaran 27 derajat. Pareman Bapak TV-na init ke mana? Lamun geus di pareman TV sanajan kerame main bola Persib geus di pareman TV rek nyusul ka masjid moal Bu. Moal. Sugan nyusul hayang di setel TV moal. Kunaon jelema loba nu Allah, sementara moto dijadikan sholat untuk mencapai kebahagiaan. Sholat alus awal waktu. Sementara bapak-bapak loba nu rayak di dia pengajian. Teu mungkin ibu, mungkin wae dur waktu subuh mah nu berjamaah teh lain sakieu duaan. Bener? Bener? Teu bener nu kitu teh salah betul. Ieu Masjid Nurul, Masjidna agreng 2 lantai. Punten
Jumatan mah pinuh engke ieu waktu subuh rek aya sakieu aya moal nu asupna nu bakal berjamaah nu kolot nu ngora pamuda atau aki-aki ieu bari melawan samaruk meureun ari masjid teh markas aki-aki tuh longsor ku Allah dibikeun bencana ku Allah dibikeun urang can kabere bencana naudzubillah bu tong cicing nu ngonang musibah nu ngonang bencana ti Allah lain batur urang kene umat Islam nu geus loba nu sombong ka Gusti kaduga ka kebon mah ka sawah kaduga balik mangul semen kaduga ari ka masjid teu kudu barang bawa teu kaduga dan Allahu Akbar leungeun diacungkeun 2 rakaat subuh 4 rakaat asar 4 rakaat lohor maghrib 3 isya 4 masih kene aya nu teu kaduga mohon bu nu hese lain nyeun masjidna nu hese mah ngeusian masjid lain anak eta ari tas di masjid nu adan ibu sok aya nu kieu di dieu teu eling muslimin salat isya hayu urang berjamaah si eta ibu nu kitu lagu atawa sholawat lagu hariring ngajak eling hariring ngajak teu eling bu nu bieu eling umat nu kitu hariring ngajak eling atawa hariring ngajak teu eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak sholat isya kapan asar gencan di masjid sok aya nu eling umat eta jam tas subuh si abah di masjid tas adan eling umat eueuh nu kareling eueuh nu ka masjidna si abah tas eling sare di paibaran tepikeun ka jam 11 salat subuhna ge henteu eta cik atuh jadi jelema teh tong sarombong ka Gusti gaya ojo ka dieu kana pengajian muni alus tiung hejo seragam bari can lunas tuh udah kasih morosot tuh can lunas tuh udah geuning diomekeun ih ngerakon ini kana ngaji ini kana raja bono muni alus baju boga kongkorong rada panjang diamaikeun amihkan ciri kusaha ku batur dibikeun hanteu doraka sombong ka Allah sok aya nu kitu leungeun pedang make golang gagaro api-api alarat awas ya ceu ece nu teu boga gelang ece nu teu boga emas tong panasan ku nu boga emas dan can karuhan jelema nu boga emas hirupna senang bener punten bu boga emas mati ayeuna mending keneh jual pake ngabangun masjid pake ngabangun madrasah Pak Haji itu tadi bogaun pasantren bisi kurang ayeuna kesempurnaan bangunan bikeun ka Pak Haji tadi ngocor ganjaran tepikeun ke akhirat daripada dipake sombong maot ibu diheula gelang ku salaki dipake mas kawin deui da mah awewe na teh balat ibu nu dina grup WA rek nyeureun hate teh ya Robi kebahagiaan bukan ada di materi kebahagiaan ada di hati kuncinya apa sholat awal waktu berjamaah Dimas bantuan Dimas mempenghir sing daek kamaras tuh sing era bu salaki hirup keneh jurungkeun sina ka masjid boro-boro nu hirup kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam piraku nu bae digolerkeun di masjid loh mapai jalan sok kurang deureun capek ya bu mah teh tamat mapai jalan kurang kompak awas ieu lain we maka marohok wae da awas mun teu milu nyorak burut sia balik da mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid tah nguruskeun lemuran cajaya abdi mah eta tadi ge keur nguruskeun naon kunci hayang hirup baro sok Dimas maaf
ari jalan ngajug-jug ka hiji teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dor-dar gelap ukur payung nu ngiyuhan najan poek bari leur teu paduli kajeun nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju naon masjid naon rek ngalakoun kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun naon kewajibanna salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 derajatna ganjaran tinu kawasa cicing bah tong war-war wur-wur bah bari teman celengkeun 1000 acan kena ketangnya Pak Haji Tedi dari kamu balik matara diulang al tapi engke ari balik sok disakali riweuh ieu momen-momen kitu antep pindah kali itu kuring ka dieu riweuh pisan Bu naon tadi teh sok ber di nurul lamun leur karik mawa itek lamun poek mawa batre lamun hujan mekel jadi salah kitong diantepkeun ku ibu komo ieu mah pinggir jalan-jalanna aspal jabang gede teu mapai-mapai leuweung sanajan mapai leuweung omat salaki ami hirup barokah rumah tangga bahagia tenang sakinah mawadah warahmah naon ari sakinah teh Bu tenang ari mawadah naon cin warohmah naon kasih sayang ibu kasalaki aya keneh cinta ayeuna teu bapak ka bojo aya keneh cinta teu waduh itu nu ngajawabna aki-aki nyebut cinta keneh bohong lamun geus pareot ge aya keneh cinta ibu cek abdi mah wadul dan cinta mah taralila cinta urang ka salaki cinta bapak ka pamajikan ada batasnya cinta urang masuk keuna ku seep lain setan itu mah jawab meni tarik bari salah meni pede ari jelema bodoh setan ya cinta dilakukan setan Bu hayang barokah hirup bahagia rumah tangga kehidupan urang ayeuna sae salamet akhirat jeung dunia salat awal waktu berjamaah lamun leueur salaki jurungkeun sina mawa lamun poek sina mekel lamun hujan sina make maksakeun init ka kurang tarik tong kalah molok Pak awas Bu keluarkeun sorana tong digenggam dina tikoro bisi setruk lamun leueur nyana kitek lamun poek mawa batre lamun hujan mekel payung maksakeun init ka ibu salaki ibu lamun hujan di payung ka masjid saya awon tuna we di luar payung nama tong di papayung ka jero masjid da abdi mah yakin salaki ibu sorangan nyengsel di papayung di masjid ku batu disangadu gelo ta Bu tuna di luar Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ingat salat lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah begini apa jalma nu teu salat lohor nu kitu jalma sa kalau lamun datang waktu asar jalma kalah ka pasar jalma nu teu salat asar nu kitu jalma kasasar lamun datang waktu maghrib jalma kalah gadah gidig jalma nu teu salat maghrib nu kitu incuna aya di dia jurig aya di Rancajaya mah dibuwer jurig teh resepeun ngaji Bu tong majarkeun ayeuna di dia jurig teu aya hadir milu ngaji ngan pedah-beda ari jurig jeung jelema lamun keur ngaji caricingna jelema mah resepna teh kieu ngariung dinu carahangna lomrat ari jurig batu dina hanapeun tangkal pedah aloma di dieu ge kosong keneh si itu mah kalah di ditu berarti itu teh ngaranna nyumput lain jurig banyak jurig di kopea ya jurig gajang baso sallu ala nabi Muhammad sallu
Isa kalah kangga gaya jalma nu teu salat Isya nu kitu anakna kuya lamun datang waktu subuh teu hudang karena tunuh jalma nu teu salat subuh nu kitu jalma teu bisi kasuk jalma nu teu puguh salat subuh salaki curungkeun hudangkeun sok dihudangkeun tara sok nyaring tara sok ini tara salah ngaudangkeun atuh aja salaki sina ka masjid ari dihudangkeun ku nafsu hudang sia jeung suku totojer awas ka salaki tong ngahudangkeun ku suku komo ku nafsu mun arek ku susu osok ibu ngagugakeun caroge ku susu hah panah kudu dinyuhula tong anu bak kapan aya eta ge apel pikeun ka salaki teh asong aya nyusu keun be pages peot oge da moal kedaluar say daripada ieu mah ibu sok diisukeun baru diisukeun ka susu eta burit we leut dileut ku akang mencret hasil susu itu mau peot ge berlaku untuk semua umur mudah nyot aki-aki ngagi nyeok elastis kemasanana tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam dijamin moal karatan ya banyak apa bogata di bawah nangkarak kenang puyak coba di bawah ngarengkol keplok sore ge malam Jumat ku abah di teang teu kapangi sebab teh leungit ari pek teh nyelap na kele dikenyot kala nyelap dina huntu kan be abah hitung-hitung ada harga syukurat we Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad ala Nabi Muhammad Bu ingat kunci hayang barokah hirup rumah tangga salat awal waktu berjamaah mempeng can jurungkeun salaki sina daekeun ka mas boro-boro nu cager bu salaki sanajan keur gering salaki jurungkeun sina init ka dokter gering janji wae ngajawab teh salaki ribu digogotong ka masjid eta bawa ka rumah sakit subhanallah ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali mentang-mentang waktunya tandur sholatnya di sok aya nu kitu ibu sok ka sawah di dieu salaki ibu sok ka sawah balik di sawah mangul naon mangul doran ceuk pan pacuna mah di tukang nu dipangulna naon dorana repotnya jadi pedagang kalau sholatnya digampang-gampang mentang-mentang dagangnya mahir sholatnya di akhir repotnya menjadi supir kalau sholatnya di akhir-akhir mentang-mentang banyak penumpang sholatnya digampang-gampang ibu caroge geus teu mampu ka masjid babarengan di imah sholat berjamaah hirup rumah tangga bahagi rumah tangga tenang tentram baro subhanallah kade ieu mari hirup hayang bahagia sholat mumul berjamaah tara daek panggoengan udud tuh siapa geger udud kita tadi teh ngeblung ge udud abdi masuk lembar duit dibelikan kana udud teh bu atuh dah harga rokok teh lain murah ayeuna mah 15.000 sabungkus kali sapoe 2 bungkus geus 30.000 cik ibu salaki sorangan beli rokok 30.000 sabungkus 2 bungkus ibu sok ngenyot sakenyot tara urang mah meuli baso sabungkus si eta milu ngasaan bener lah cek abdi mah bah tong ngarokok ayeuna mah tong budut mending kana ditabungkeun 30.000 sapoe kali sabulan teu ngarokok geus 800.000 kali satahun 8 juta kali 10 tahun 80 juta ku abah eta tabungan didaftarkeun haji menang jeung suami istri 2 aneun gara-gara teu udud ieu mah ka Mekah encan umrah encan haji encan udud we udud hidup udud Allahumma sholli wa sallim wa barik yuk ibu tingkatkan iman takwa urang kalau
Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat bukan karena materi, kebahagiaan ada di Allah. Kajalmi teu ningali geulis, teu ningali kasep, teu ningali beunghar, teu ningali kana miskin. Allah ningali kana hate jeung kana amal perbuatan. Sanes gelisna, sanes kasepna, ajena manusia mungguhing Allahna, nanging manangna budi pekertina rengkak polahna nasadi dintena yu ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya. Keluarkan sarana sholawat adfatayaji ya uhailalaju diwal karomi. Enak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo lamun dihalalkeun di jero masjid bapak atas maghrib cing tuyun budak sirang kamas budak sirangan kamadra aya di dieu madrasah pasantren. Ayah budak ibu nu di pasantren, ayah budak ibu nu ayeuna masih di SD, teang sina balik dan geus burit. Ayeuna di abdi mah tadi komo poe cuma jam 11 ge geus baralik. Geuning ieu mah geus rek magrib aya kene nu di SD, teang aja. Nyanyik budak atuh aja mah. Subhanallah. Ya Allah di dia aya pasantren di Paji teh ibu budak tongkeng si lamun boga budak cicing di pasan barokah solekna anak gara-gara di pasantren lain keur batur jang inung jeung bapak. Nah leres bu abdi pagaduh tatangga Pak Ungu Pak Kepala Desa mendikat kayung-yun budak tilu di pasantrenkeun bapana keur sakarat di deketan ku budak anu tilu numpang gedena nalkinan dikatueun bapana la ilaha illallah dituturkeun ku bapana nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diantarkeun deui ku budakna ku Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapana lepas nyawa bapana bangsa gara-gara ku budak anu ai tatangga hiji deui budakna tilu numpang gedena si Jaja nu kadua adina si Lili nu bungsu ngaranna si Keken jadi lamun bapana ngageroan teh jaliken datang budakna TKB teu pernah dikamadrasahkeun teu pernah dikapaudkeun komo di kapasantrenkeun teu apal cinta ka Allah teu apal sifat wajib di Allah maca Quran teu bisa bapana kerek sakarat kerek maut teu dideukeutan ku kalimat thayyibah teu dianterkeun ku budak anu saleh ngan ukur diceuricerikan. Si Jaja dikatueun bapana jeung ceurikan bapak rek maot ngagerahos atuh pak. Si Lili sarwana sok nyebut pak nyebut kudu nyebut naon. Si Keken akur bapana maot teu mawa iman Islam teu mawa kalimat thayyibah teu mawa dua kalimat syahadat lepas nyawana cilaka gara-gara teu boga budak sok. Mata aya pasantren sok ibu jurungkeun anak sina ka pasan sinanga sina bisa maca Al-Qur'an. Bu abdi kieu bisa jadi kieu teh gara-gara di pasantren. Sabaraha bekal ti kolot baheula sabulan 50.000. Dengan sangujeng naon baheula mah lain KFC lain Ricis jajan teh lain sebelah ceker. Baheula mah dibere sukro ge ku inung teh meunang ngabeuweung da can aya blender. Budak ngaringkah inungna teh naon teh di blender. Mata tong aneh budakna teh sirahna teh muter. Eta budak teh korban blender. Oh, bageula mah kunaon ibu ditanamkan ku aqidah ku kalimat thayyibah. Salat diajarkeun awal waktu. Barokah hirup budak geus gede eueuh budak nu sombong ka indung jeung bapa. Sok ku ibu ge kitu budak diwapan tuh budak keur disusuan. Budak dieyong-eyong ku indungna disusuan kembali jadi nyusuan bapa. Kobo tengah penting mempercayaan budak ceurik salakina ngamuk mah budak nyaring riweuh indungna leungeun nu katuhu leungeun nu kecap kupis hulu susu nu sabelah dikeyotan ku anakna nu sabelah dicawelan ku bapana tengah penting parasmanan jeung bapana hulu susu nu sabelah dikeyotan ku bapana kusaha ku anakna nu sabelah dicawelan tapi ke hulu susu teh offset putar dina dadah hulu susu dina taumong. Subhanallah kumaha anak dengan kalimat thayyibah dengan sholat dihuapan bari maca la ilaha ari budak aya nama ibu hayang pinter budak hayang soleh lain bukan kalimat thayyibah di kieu-kieu teh bari pelaukeun di ciuman anak caa ieu inung gelo anak sorangan teh di aku disebut anak caa ieu pan anak
ceulin teh supaya nu kitu stres anak cak ayo muni gulis-gulis tuh cuk cintip lah bobonya cuk cintip lah boro-boro ti berasa budak kalah molonton budak geger ari kuring anak saha tuh ieu aku indungna tadi aku disebut anak saha budak geger atau kuring bisieu tina liang bedug cek budak Allah ya Rabbi ibu bu punten bahasa nu kitu lain jangka anak tah jangka salaki jangka pamajikan Pak terapkeun lamun keur pasea eta teh ubarna abdi mah pernah punten Pak Haji teh di balik najib di Banten gara-gara abdi teu mawa berkat salaki manyun teu benang ditanya ya Allah tapi rata mawa berkat nyeri hate ku salaki di baeudan mata ada ya Pak Haji teh di abdi balik teh dia tomeangan ti pasea salaki kapok balik ngaji jabat capek ku salaki teu ditanya di baeudan dibere susu teu hade dibere larutan komo abdi nyuci kopi we dina gelas diasongkeun ka salaki nu keur manyun bari ngasongkeun ci kopi cek abdi ka salaki nu keur baeud anak cair oeng ideung nyawe ibu abdi ku salaki rek diciwit abdi wayuh lumpat di udang tepikeun kaluar rek abdi morosot katincak ibu katincak eta kudu kitu punten ya Pak Haji tadi eta da nya dari nu atos mah kitu teu da Pak Haji abdi teh balik ngaji teh tararemo nu dibikeun ku panitia teh sok aya nu sejena cenah di dieu mah teu acan punten Pak Haji tong pikiran lah geus we ka nu atos nurutan nah aja abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan bisi dahareun aya encan di kardusan dari berkat sok mawa fitnah ka ustaz teh Bu abdi kamari tang belum naon dua dinten ti ayeuna kapengker ngaos di Bandung di babakan Ciparai kan lewat gang amprok jeung barudak segede kitu bari manggul berkat padahal mah masih kene sambutan abdi rada peuting teuing eta barudak muni oto sallallahu ala Muhammad balikna mawa berkat hajakal nangan saeutik murunan di leg ustad abi budak dicuil jak macam naon sia maneh bieu sholawat tuh Haji geuning kitu hartina atukeun bae cenah Pak Haji tanya iya cenah Bu Haji ustad mah sok loba berkatna tong protes da beda gawe asik dipitnah gara-gara berkat subhanallah mereka mana ya Pak Haji oh tewa kardusan Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik resep ulah abdi masuk anak Bu ka pasantrenkeun sing bangga komo jadi kiai daripada jadi tukang tani barokah jadi ustaz jadi kiai mah Bu tukang tani hayang boga beas tim miti melak pare tepikeun ka jadi beas teh sabaraha bulan 3 bulan abdi mah Pak Haji teh jadi ustaz jadi mubalik teu 3 bulan 2 jam jadi beas pan nu biasa komo ti daerah Subang membalik teh dina kardus teh sok aya beas nu biasa punten Pak Haji teh cenah di dieu mah teu biasakeun ti ayeuna petani teh miti melak pare tepikeun ka jadi beas 3 bulan abdi mah jadi mubalik 2 jam petani melak cau tepikeun ka asak cau 1 tahun abdi mah 2 jam ku panitia sok dewere kardus datang ka imah dibuka kardus teh jerona cau asak 2 jam nu biasakeun Allahumma sholli wa sallim wa barik ai Pak Haji tadi diaduk ku Haji ka dieu masih ridho anggap baraya punten Pak Haji keur kieu mah dulur eueuh baraya abdi mah usaha bayar we sing gede ibu yuk sholat 5 waktu berjamaah awal supaya hirup baro ingat masjid mulia Bu ngamulyakeun masjid ngamulyakeun benda nu geus dimuliakeun ku Allah hiji masjid 2 hajar aswad 3 bulan di mana di Isra Miraj ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik sadayana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna dona wa hasil ma
Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pas satengah opat ibu awal waktu sholat asar sakitu nu kapihatur kanggo doa mengaku kesepuhan mengaku kaajengan ku Kang Haji sesepuh di dieu kanggo pamungkas ti abdi sarsarengan wae ngadoaki paratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syariat panitia nu ngumpulkeun urang, hakikat Allah nu ngumpulkeun urang sadaya. Senantiasa mudah-mudahan Allah jaga sampai surga kita dikumpulkan. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan sadaya pengorbanan panitia penyelenggara ibu bapak tos dikorbankeun kanggo lumangsungna ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga jadi catatan nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeujuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulang upat ka abonan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.